atuh nu tungtung nama. Jadi hiji peperangan antara pasukan Dadung Angkara sareng pasukan kerajaan anu dipimpin ku Raden Arya Pakubumi. Hiji-hiji wadia balad Dadung Angkara karoboh ku pasukanana Arya Pakubumi. Kilengser atau nilumantuan ka para penggawa kerajaan. Dicangkini sareng pendekar Bang Bayang oge ngiring mantuan ka Kirangga ikeun ngalawan ieu rombongan Dadung Angkara. Hiji-hiji rombongan Dadung Angkara ngaroboh ku panah-panahna pendekar Jampari. Raden Arya Pakubumi ngiring tempur ngalawan Dadung Angkara. Ari Ki Eyang Rangga mah ngalawanan Nini Lomper. Dadung Angkara sareng Nini Lomper katut wadia baladna teu bisa kumaha ngalawan kasaktian Ki Eyang Rangga sareng Arya Pakubumi dibantu ku Kilengser sareng dia pendekar. Dadung Angkara marentahkeun ka wadia baladna pikeun mundur. Langsung wae marentahkeun para dedemit, para arwah jahat ikeun mantuan manehna. Tapi Ki Eyang Rangga sareng Arya Pakubumi oleh sakti di dedemit eta. Hiji-hiji dedemit eleh keur musnah ku kasaktian Ki Eyang Rangga sareng Arya Pakubumi. Anu akhirna para dedemit sareng arwah jahat teh musnah ku saktina Arya Pakubumi sareng Ki Eyang Rangga. Pohon kitu deui jawara-jawara anu ngadukung ka Dadung Angkara sadayana raroboh areleh. Anu akhirna Dadung Angkara oge tiwas ku panangana Arya Pakubumi. Dasana wadia balad Dadung Angkara
anu mesih kene hirup kalabur ninggalkeun eta puncak Gunung Purba. Alhamdulillah palawargi sadayana rengse carita dongeng Sunda Arya Pakubumi nyaeta minangka kacindekan naon nama tina carita Sunda ieu pusaka Gunung Padang ieu bisa dicindekeun yen warisan sajarah jeung kawijaksanaan karuhun urang hirup di unggal batu anu sumebar di sakuliah eta situs teh. Gunung Padang lain ngan ukur situs arkeologis tapi oge mangrupa simbol lalampahan spiritual jeung pamahaman kekuatan alam anu ngahubungkeun zaman baheula jeung mangsa nu bakal datang. Raden Arya Pakubumi dina lalampahan ka Gunung Purba sadar yen ieu pusaka teh lain sakadar pusaka kitu palawarginya, tapi mangrupa sumber hikmah anu kudu dijaga jeung dipika hormat ku generasi nu bakal datang. Kalayan sagala misteri anu teu acan diungkapkeun sapinuhna. Gunung Padang tetep janten saksi sepi dina perjalanan panjang peradaban anu ngajenan kasaimbangan alam sareng spiritual. Pusaka ieu kalayan sagala ajen anu aya di jerona ngingetkeun urang pikeun salawasna ngahargaan sareng ngalestarikeun warisan budaya anu parantos aya ti baheula salaku bagian anu teu ternilai tina jati diri urang. Tah kitunya palawargi. Hatur nuhun kasadayana anu tos ngadangukeun ieu dongeng kitunya. Mudah-mudahan sing janten amal ibadah pikeun urang balarea kitu tah. Isim kuring hapunten anu kasuhun hampura anu diteda bilih aya kalepatan atanapi kahilapan ti sim kuring maklum da sim kuring mah nembe diajar kitunya. Uhur saur bahe carek isim kuring sareng ti Iwan STP ngucapkeun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.